Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Jadi bener ieu teh hayang po ieu keneh pangantenan jeung akang. Bener, mending ayeuna Kang. Dina poe isukan Bapak abdi Juragan Gandara, urang tepungan. Laksanakeun ayeuna upacarana Kang. Abdi tos sabar deui Kang. Si topeng mayit ngadenge kitu ti laras anting langsung harita mere parentah ka anak buahna. Sanggajaya, Sanca Dawuk, Dewi Angrum dititah nyiapkeun sagala rupa keperluan mangsa ngayakeun upacara ikrar diri yen laras anting jeung si topeng mayit ngalaki rabi. Dina poe eta keneh terus diayakeun upacara mangsa laras anting jeung si topeng mayit ikrar diri jadi salaki jeung pamajikan, disaksian ku Sanca Dawuk, Dewi Angrum jeung Sanggajaya. Beres upacara, laras anting geus henteu tumarumpang deui, ngalendotan si topeng mayit anu tadina sieun jeung cecep teh ayeuna mah jadi geugeut jeung dede. Kitu memang pangaruh hebatna cinta. Laras anting goncang jiwana henteu bisa narima kana kanyataan di mana jaka sinangling ngalaki rabi jeung ayu manganti. Anu akhirna jadi cecep geuleuh ka eta dua jalma nepikeun kahayang dibere hadiah sirahna eta dua jalma. Pikeun si topeng mayit puguh be ngarasa bagja anu lain di kieuna. Sabab ayeuna mah geus henteu kudu susah-susah mangaruhan jeung ngolo-ngolo atawa nyingsieunan laras anting. Sabab jenisna anu geus sadrah pasrah ku sorangan. Si topeng mayit jeung laras anting arasup ka jero kamarna, sedengkeun Sanggajaya mah terus indit ngadon leureuh di imah anu hiji deui. Tinggal Sanca Dawuk anu masih keneh ngobrol jeung Dewi Angrum. Kadenge harita Sanca Dawuk anu keur cumarita. Kaget, ojeng teu kaharti akang mah. Kunaon si laras anting jadi benang robah dadakan seperti kitunya kayanana. Bener-bener bagja keur si topeng mayit.
Puguh eta pisan anu didagoan jeung dipikah hayang ku manehna. Nah kunaonnya si Laras Anting bisa jadi robah dadakan kitu. Dewi Angrum netep ka Sanca Dawuk bari jeung imut teu lila terus nyarita. Henteu kudu bingung Kang. Sigana bae Laras Anting ancur hatena, ancur cintana, oge pangharepanana. Satadina mah dirina teh mika cinta ka Jaka Sinangling. Ayeuna bet kalaka pangantenan jeung Ayu Manganti. Akhirna jadi goncang jiwana. Nu matak manehna langsung robah sikap jeung pamadeganana Kang. Waduh, memang hebat pengaruh jeung kekuatan cinta manya. Hadiahna oge menta sirasi Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti. Ku si Topeng Mayit disanggupan deui. Ngan kateuing ye bisa ngabukti moal tah pamenta Laras Anting teh. Ari cekap di makia Kang Sanca. Upama eta dia anu dipentak ku Laras Anting kudu dibuktikan ku urang. Jelas berat Kang. Sabab tangtuna oge kudu adu hareupan ngalawan si Rawing. Tapi Kang ngaranan keur si Topeng Mayit mah Kang tangtu be teu kudu jadi bahan pamikiran ijen jajaten ngalawanan si Rawing. Sabab memang geus panasaran hayang geura ijen ngalawan si Rawing. Wah, mun kitu mah tuh mudah-mudahan we nya ulah nitah ka urang ye. Sabab mun nepikeun ka nitah ka urang mah bisa dipastikeun bakal gagal. Datang tuh si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti bakal cicing di imahna si Rawing. Tak kitu. Memang bener Kang Sanca. Bisa dipastikan si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti bakal saimah jeung kula warga si Rawing. Tangtu be moal mampu pamakudu urang nyumponan pamenta Laras Anting. Nu matak ari cek akang mah pasti eta mah bakal si Topeng Mayit anu turun langsungnya moal make minta bantuan ka urang duaan. Sabab geus kaukur moal mampu. Ayeuna mureunna tunya keur sasanoan tah nu anyar pangantenan teh. Dewi Angrum tembong dina waktu harita ngadilak maledogeun imutna ka Sanca Dawuk. Bisa kaharti kamana loyogna caritaan Sanca Dawuk harita. Kang Sanca kabita mereunannya. Nya urang turutan be atuh. Ari kabita mah Kang. Da urang oge teu benten ti anu keur pangantenan. Abdi saya gadiri Kang ngalayanan Kang Sanca upama bade ngersakeun mah. Panetep Dewi Angrum ngandung panangtang nu mampu ngahudangkeun nafsu birahi lalaki. Sanca Dawuk nyerenge seuri ngandung harti, nyekelan leungeun Dewi Angrum terus nyarita deui lalaunan. Nyanteri kabita kumaha atuh Dewi? Sanajan teu lila urang papisah, tapi keur akang mah lir upama anu geus taunan. Kumaha mun ayeuna namanya urang pangantenan we, urang oge sarua. Betku panas baranan geningan Kang Sanca mah. Nyari abdi mah muarek nolak kana pangajak salira Kang Sanca. Mangga teh teuing ari Kang Sanca memang sono mah. Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum lempang pageye-geye ninggalkeun imah si Topeng Mayit, muru kalabah imah anu hijina deui anu masih keneh kosong eueuh anu ngeusian. Waktu wanci peuting sumanding, Laras Anting bet jadi ngabayangkeun kaayaan Jaka Sinangling anu keur jajab kasuka jeung Ayu Manganti. Ngabayangkeun kaayaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti anu keur nyesep sari maduna ka cinta. Laras Anting sikepna jadi beuki geugeut ka si Topeng Mayit anu tadina dipikasieun jeung dipikangewa teh ayeuna mah teu sirikna terus dikeukepan. Naon anu keur dibayangkeun ku Laras Anting memang bener. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti dina peuting eta keur silih jajabkeun rasa kasuka. Tetep deudeuh rangkulan pageuh, renghapan jadi hiji, jadi ciri mangsa gumulungna dua ati, gumulungna dua kahayang,
dina lolongkrang lalakon anu kasorang. Peuting munggaran anu ngandung ajen sajarah eukeur kahirupan dua insan anu geus ngawujudkeun cita-cita ejeng pangharepanana nyata jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Sirawing jeung Saraswati geus salare tibra. Sedengkeun di antara beleg-begna peuting aya 3 jirim jalma anu ting kelendep jeung ting keteyep tayalian ti 3 iblis alasaradan geningan. Di lebah tempat anu poe tiluanana ting jaranteng caricing terus ngaromong lalaunan badami mangsa ngalakukeun tindakan. Salah seorang di antarana kadenge harita nyarita. Ujiran dewek mah sigana geus salare oi. Dewek boga kayakinan kang ngaranan geus hajat mah pastina oge capek. Komo nu pangantenan mah beakeun tanaga pastina oge kapulesan. Tibra tah sarena yakin dewek mah oi. Tapi tetep kudu waspada euy. Ingatkeun si Rawing lain jago sambarangan deuleu. Nurutkeun beja ajen tahapan pangartina teu bisa disejajarkeun jeung jago biasa. Si laing mah bat leutik buri geuningan euy. Sieun ku anu acan karuhan. Mun ku si Topeng Mayit urang wajar rek sieun oge. Pugu geus ka Bandungan kumaha ajen wawasena. Kang ngaranan jelema anu anyar jeung kakara ukur ngadengi ngaranna. Wah, teu kudu wakasieun euy. Nu penting kudu hasil lah ieu mah ye. Pamaksudan urang dina penting ieu teh ye. Mun kagak, geus bisa dipastikan urang tiluan bakal kena bahaya ku si Topeng Mayit. Nya bener. Cik, urang tingali heula oi. Na geus sare acannya ye. Tiluanana dina waktu harita ngalengkakeun sukuna lalaunan ting keteyep dina lengka-lengka suku anu henteu nimbulkeun sora muru ngadeuketan ka lebahna Imah Sirawing. Tiluanana kabilang ati-ati dina ngalakukeun gerakanana sabab geus ngarti Sirawing lain jalma biasa. Upama maranehna kurang ati-ati bisa gagal naon rupa karep ejeng pamaksudan dina waktu harita. Waktu ngintip tina sela-sela bili kalebah kamarna Sirawing bisa katingali ku salah saurang iblis alasaradan. Sirawing ejeng Saraswati geus sare tibra. Tiluanana silih reret bari ting serenge saleuri arunggeuk ungut-ungutan sanggeusna bisa sidik kalawan jelas Sirawing ejeng pamajikanana geus salare tibra. Tiluanana terus ngarintip deui ka lebah kamar anu dipake sare ku jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti. Sarua deui geus salare tibra. Malah katingalina bangun anu carape, buuk Ayu Manganti semu anu kusut ngan sanajan bari ejeng salare bisa katingali kaayaan paroman jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti pada imut gambaran tina kaayaan hate anu dipinuhan ku rasa kabagjaan. Ku cara isarah leungeun salah saurang iblis alasaradan mere isarah supaya asup ka jero imah ngaliwatan jalan tukang. Tiluanana arunggeuk tanda aya dina kasapukan geus kitu ting keteyap deui ngoreleng muru ka tukangeun imah. Tapi memeh tepi ka tukangeun imah ngadeukeutan ka lebah panto tukang. Tiluanana ting galerok kaget waktu aya batu leutik anu ting beletak kana sirahna masing-masing. Letak, letak, letak. Waduh, wow. Tilu iblis alasaradan rungah ringe lantaran kaget bari jeung muterkeun paneteupna nitenan sabodeureun eta patempatan. Hayang nyaho saha jelemana anu geus wani maredogeun batu leutik kana sirahna maranehna tur dina waktu anu meh bareng. Edan, saha anu geus wani maradog ka urang tiluan oi. Tapi bet eueuh katingali aya jalma geuningan. Aneh oi. Bener-bener aneh yo. Tilu iblis alasaradan masih keneh pada bingung ngarandapan kaayaan anu memang teu kaharti ku manehna. Tapi tacan oge leungit kabingung ejeng kakagetna. Kadenge dina waktu harita aya sora anu ngomong lalaunan tapi cukup jelas kadenge ku tilu iblis alasaradan. Malah anu ngomong teh make jeung dihaleuangkeun segala rupa tur henteu kanyahoan datangna nyaho-nyaho eta jalma geus aya di dinya nu tayalian ti Sirawing geuningan. Tilu gunung ting jalan tul cahaya babarasatan.
barang-bang dat tumpak hayam tilu jalma ting jarentul bari bingung lir bangsat nu kaberangan. Lain peting-peting kieu ya ting kurumui ting kodomang ting kutiwed jeung ting kateyep terus ting raringeuh. Sate aja urang tiluan teh ya. Kaget anu lain dikieuna tilu iblis Alasaradan ningali kanyataan didinya geus aya si Rawing. Padahal tadi kumaranehna tiluan geus diyakinkeun waktu ngintip ka jero imah di kamarna jelas apaan bisa katingali si Rawing keur sare tibra bareng ejeng pamajikanana. Tapi ayeuna bari teu kanyahoan ti mana datangna nyaho-nyaho geus aya di dinya. Pasti kagetnya. Kaget. Lain kuduna ari ngabangsat mah atuh ka jelema anu beunghar lur. Kuring mah naon badogeunana, teu boga naon-naon. Ari lain sesa cobek belut mah. Tuh aya di dapur. Tilu iblis Alasaradan anu geus kapalang baseuh kagok borontok. Leungit kakagetna datang ka garanganana mun carang ka si Rawing bari terus nyarita. Sanajan urang kakarep panggih, dewek bisa nganyahoankeun si laing si Rawingnya. Ner pisan, bener pisan. Rawing, dengekeun ku ilaing sia. Dewek tiduan katelah tilu iblis Alasaradan. Datang ka dieu memang lain kabawa ku Cilencang sia, tapi aya pamaksudan. Sugan teh kabawa ku cai kolomberan. Nya cai kolomberan anu bau sabab barau kitu geuningannya ci kolomberan masuk barau. Bau bangset. Rek ngabangset naon atuh ieu teh eung. Dengekeun saku si laing di Rawing. Kadatangan dewek tiduan dina waktu ayeuna nyata rek nyangkalak mawa si Jaka Sinangling anak si laing sia. Pikeun dipasrahkeun ka pamimpin dewek anu katelah si Topeng Mayit. Karti. Sikep ejeng kaayaan Jaka Sinangling tetep tenang. Teu kapancing sigana teh amarahna ku kakurang ajaran eta tilu jalma. Jadi rek mawa anak kuring Jaka Sinangling. Ambuing. Menikawas ka anak hayam wae atuh lubis. Tilu iblis alas ayakan. Gede hate. Bet bapana hayam oge moal ngidinan anakna dibawa teu pupuguh mah. Komo ieu bapana jelema? Rawing, dibikeun syukur teu dibikeun dipaksa sia. Pikeun dewek dina waktu ayeuna bakal tetep maksa deuleu. Pikeun jago-jago anu sejen bisa jadi ngaran ilaing asup kana hitungan. Tapi pikeun dewek moal percaya kitu bae kana beja sia. Leuwih hade pasadakeun si Jaka Sinangling lamun hayang salamat si laing sia. Nyaeun galak yeuh bangsa teh galak yeuh bangset teh galak yeuh. Mending keneh init beh ayeuna mah lur. Nya init ka ditu lubis init juga ditu lubis. Entong maksakeun maneh rek mawa anak kuring. Moal bisa lubis moal. Sabab kuring anu jadi bapana moal mikeun blis. Tilu iblis Alasaradan silih reret mangrupa reret anu ngandung isarah. Tiluanana geus eueuh deui cara kajaba gancang nindak ka si Rawing anu dianggapna jadi panghalang. Salah saurang di antarana kadenge harita nyarita deui. Dewek kungsi ngadenge cenah si laing memang hebat Rawing. Tapi tilu iblis Alasaradan moal make kulusieun si anjing harepan ilaing dina waktu ayeuna. Coba sadeuleu. Urang pada ijen jajaten dina waktu ayeuna. Meh bareng tiluanana dina waktu harita marsat bedogna masing-masing bari ngabagi diri ngurung tangtungan si Rawing. Maranehna tiluan memang kungsi ngadenge ngeunaan ngaran si Rawing, tapi can kungsi ngayakinkeun nepikeun ka mana kahebatan elmuna si Rawing. Ayeuna memang geus kapalang baseuh taya deui cara pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Kajaba
kudu dindak si Rawing secara paksa sangkan jaka Sinangling bisa kabawa. Hayo gara saya gadiri sia si lain Rawing, ha? Lain kalah kaki tu sia dulu, ha? Sasarengehan tepugu sia. Urang buktikan kemampuan diri urang masing-masing. Sahaan leuwih unggul deuleu sia dina waktu ayeuna. Montong kaduhung, lamun ilaing kojor dina waktu ayeuna, sabab bongan si lain geus ngahalangan pamaksudan dewek dina waktu ayeuna sia. Nya dihalangan atuh, buat bapak hayam oge cekuring oge tadi cangtang tumikeun dicokot teu pupuguh mah. Jadi keukeuh ieu teh hayang tarung, teu nanaon lah, teu nanaon lamun keukeuh hayang tarung mah. Sok dilayanan ka hayang maraneh blis, ka hayang maneh dilayanan ku kuring blis. Montong sombong sia, jeung anggap enteng sia. Coba rasakeun yeuh, seukeut bedog dewek dina waktu ayeuna siap ya dia. Tiluanana meh dina waktu anu bareng tinggara jeleng laluncatan majuna rajang metakeun pakarangna sewang-sewangan. Tapi tilu iblis alasaradan jadi ngaranjuk kaget anu lain di kieuna waktu panarajang tiluanana ngan ukur kena ke tempat anu kosong. Gerakan si Rawing dina nyingkahan datangna panarajang lawan tetela leuwih cepet batan gerakan maranehna tiluan. Padahal manehna tiluan ngagunakeun ilmu silat khususna nu bisa dilakukan ku tiluan secara babarengan. Ningali kenyataan anu saperti kitu, tiluanana jadi beuki panasaran. Harita maju deui narajang anu ngadua kalian, tapi kangaranan panarajang ka si Rawing lain lawan anu enteng. Ilmu silat anu kacangking ku si Rawing geus tepi kana puncakna. Pangalamanana kawilang geus asak mangsa nying hareupan rupa-rupa nu jadi lawan. Panarajang tilu iblis alasaradan anu ngadua kalian leuwih garang ejeng bayangan batan tadi mokaha lamun lain si Rawing mah anu jadi lawana piraku henteu kawalahan dina nying hareupanana. Pikeun si Rawing nyingkahan datangna panarajang tilu iblis alasaradan teu kudu make ejeng bingung atawa susah. Satiap gerakanana leuwih punjul batan lawan. Suk huk hiuk huk plos plos plos. Samberan bedog tilu lawan taya anu keuna kana sasaran. Sigana bae si Rawing embung lila-lila micen waktu ejeng tanaga anu tepugu. Dina geprakan anu katilu si Rawing nembongkeun kahebatan elmuna. Lain bae panarajang tilu lawan henteu bisa keuna kana sasaran, tapi si Rawing ngalakukeun gerakan anu teu mampu diimbangan kuno jadi lawan. Tilu iblis alasaradan ting jarangkang ting barengkang dina luhur lemah sedengkeun bedog-bedog maranehna dina waktu harita jadi pindah leungeun dina cekelanana si Rawing. Set cileng siuk plot jalat plak des jebrot cilebedak jebrodak des walah wow. Si Rawing pancuh dina tangtunganana bari nyekelan tilu bedog lawan nyerenge seuri ka tilu iblis alasaradan. Sedangkeun tilu iblis saradan harita ting salangir nahan kanyeri kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku maranehna tiluan. Kakara ayeuna mah kabuka matana tilu iblis alasaradan. Tetela memang lain tandingan maranehna tiluan. Si Rawing nyerenge seuri ka tilu iblis alasaradan teu lila kadenge manehna nyarita. Si Rawing pancuh dina tangtunganana bari nyekelan tilu bedog lawan nyerenge seuri ka tilu iblis alasaradan. Sedangkeun tilu iblis saradan harita ting salangir nahan kanyeri kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku maranehna tiluan. Kakara ayeuna mah kabuka matana tilu iblis alasaradan. Tetela memang lain tandingan maranehna tiluan. Si Rawing nyerenge seuri ka tilu iblis alasaradan
terila kadenge manehna nyarita. Kumaha Blis masih keneh penasaran pikeun neruskeun pamaksudan. Gerak eureun atuh Blis kana gawe anu teu hade teh mumpung dipercaya keneh hirup. Geus dangkarak baeud mah moal bisa neon-neon Blis, moal bisa neon-neon. Tiluanana dina waktu harita ting rarahuh jero hatena. Jadi inget kana pangalaman keur dirubuhkeun ku Setopeng Mayit. Bet ayeuna sarua tiluanana ukur tilu geprakan geus pada rubuh. Ningali tilu iblis alasaradan eueuh anu wanieun deui ngomong, kadenge si Rawing harita nyarita deui. Geus meujeuhna eureun Blis tina kalakuan anu teu bener jeung teu bager teh. Gara saladar Blis, gara saladar. Sabab kangaranan hirup di alam pawenangan moal nepikeun kaganti kulit. Seperti orai Blis. Ulah kakara sadar engke dina waktuna napas geus dina laklakan sahos-hoseun. Wah, ciloko atuh Blis, ciloko. Nya wayahna tah dagoan bisi hayang bedog deui mah. Nyieun deui weh nya nyieun deui weh. Bangun anu gampang ejeng rangu. Harita tilu bedog lawan teh dipotong-potongkeun ku si Rawing. Puguh be, beuki kaget tilu iblis alasaradan dina waktu harita. Tiluanana geus leungit ka wanina. Bener-bener soak ningali kamampuhan elmuna si Rawing anu saperti kitu. Meh dina waktu anu bareng tiluanana maksakeun maneh ting koneal harudang, terus malundur ngalengkah ka tukang. Sanajan bari jeung dadalig degan, henteu sirikna lalumpatan tiluanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing ngan ukur ningalikeun anu kalabur bari taya karepikeun nyusul atawa ngahalangan. Keur kitu, kaluar teh jero imah Jaka Sinangling, Ayu Manganti jeung Saraswati. Tiluanana kahudangkeun ku ributna anu tarung di luar. Saraswati anu pangheulana tumanya kanu jadi salakina. Biasa liwat ku abdi aya anu katingali arinit geuningan. Eta potongan bedog meuni balatak kitu geuningan. Sareng tadi aya sora anu blag-blug. Abdi kapaksa jadi lilir. Aya naon Kang? Biasa. Jelema-jelema anu boga angkeuhan bisa maling jelema. Daratang rek maksakeun kahayang. Nya atuh ku akang teh teu dibikeun ieu Jaka Sinangling. Nya ieu Jaka Sinangling teh cenah rek dibawa ka tempatna si Topeng Mayit. Maranehna teh nu katelah tilu iblis alasaradan cenah kitu tah. Kapaksa ku akang diwara sugan we terus jadi sadar. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih teuteup. Ngaran tilu iblis alasaradan tangtu be geus teu bireuk deui. Ngan aya anu aneh, bet jadi anak buahna si Topeng Mayit. Saraswati ngareret ka Jaka Sinangling terus harita kedalisan. Hidupna geus kungsi bantro kapanan jeung eta tilu iblis alasaradan teh. Tapi naha betuan didatang deui ka dieu nya malah ngakukeun rek nawe hidup ka si Topeng Mayit segala rupa geuningan. Duka tubuh abdi oge kirang terang lerasan dinyana mah. Mung dina waktos abdi ribut jeung tilu iblis alasaradan mah sakaterang abdi taya hubunganana sareng si Topeng Mayit. Ayu Manganti ngabagikeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya, teu lila terus milu mairan caritaan. Rupina kajentenan dina wengi ieu mangrupi panggeuing kanggo urang amah. Tetela si Topeng Mayit nambahan deui geuningan anak-anak buahna teh. Musami be geuningan di golongan jalma jahat keneh.
Janten urang memang kedawas pada aku jelema seperti setopeng mayit ama. Komo iya ke aya maksud awon Kakang Angling. Bet jadi tetenang abdi mah. Si Rawing netep ke Ayu Manganti terus nyarita deui. Nyantu kudu jadi salempang jeung henteu tenang Ayu. Urang apanan ayeuna teh riung mungpulung. Mun aya naon-naon teh bakal bisa kanyahuan. Komo ieu kangalanan anyar pangantenan. Entong loba pikiran naon-naon nya. Perhatikeun kasehatan, tanaga ulah dihamur-hamur, sing anteng silih pika asihnya. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling rada eraeun ngadenge si Rawing nyarita saperti kitu. Saraswati anu harita kadenge nyarita deui. Kang Rawing mah sok bari jeung ngagonya kitu ari taun teh. Henteu kedah disaurkeun atuh anu kitu mah Kang. Is perlu dibejakeun. Kangaranan anyar pangantenan mah teu kudu loba pikiran neon-neon. Jaga kesehatan tanaga sing bedas. Ngan mun kurang sare jamak. Tapi ulah kajongjonan nya tetep ari latihan jurus mah kudu dilakonan. Ulah pedah keur sosonoan. Jadi pohok kana latihan kudu digeuing ku ayunya. Ayu Manganti ungeug bari baleureum pipina terus ngawalon. Nya kentenan be atuh. Ari latihan mah ulah dugikeun ka hilap ama. Komo ayeuna tos kabandungan ku urang sadayana. Pihak setopeng mayit beuki nambahan geuningan anak-anak buahna teh. Hartina jago-jago ti golongan jahat anu biluk ka dirina jelas mangrupi ancaman kanggo urang sadayana ama. Nya bener kitu yuk. Ama oge geus boga ijiran teh kalebah dinya tah. Hartina si topeng mayit boga maksud ngumpulkeun kakuatan anu saloba-lobana nu saterusna bakal nebarkeun pangaruh jeung kakawasaanana. Teu mustahil lamun hayang ngawasa kahirupan di dunya kajawaraan kitu tah yuk. Ayu Manganti ungeug bari terus nyarita deui.